siswe Raja Agung tuh sangka dunungan dewek jadi Raja Namrud Raja Agung Agung ayo simuhun katingali ku Raden Narayana para dewa ngajajar di pangpayuna Resi Narada Narayana anjeun tugas mahatunggal sayakti pikeun ngarengsekeun pacogregan ayeuna dek diistrenan anjeun Kresna ngabatara karaton itu jeung alamanik geura pake cepat kumaha aduh tobat teuing Gusti kaporong acek teh aya Narayana aya Kakang Narayana asugan teh nya efek teh jurig ti nagara jeung alamanik tulungan salametkeun acek aya tulungan itu Kakang Narayana asli mah itu sareng Arjuna tulungan buru-buru acek bangga Tamara pada Melayu wong kaler pada temenan lain kagu gusurna kadu teteh cicing sia pokona dina lebah dieu saha-saha nu nyampeurkeun jadi mangsa aing tah Akang namonokan euy nangga deketan saha teh nu wani-wani deg-deg meulit gini. Meulit. Aduh. Kade. Muding ka batur aing keneh nu ngalakukeunna. Kacilaka ku pamolah sorangan Alah. Aduh. Eukeun mah sia teh eleh nyalon lurah. Kamarek teh. Tamah ku aing hampir kababuk. Cilaka 2 kali. Nyika. Alah hampir si Dawala jadi korban euy. Amun teu direm Kang. Untungnya selamat Oh, sakit alah, alhamdulillah deu. Ka mana bieu setia mau malum pada euy. Kade Akang. Ta. Iya. Olah mau doraka ke juga. Moal. Di perjuangan mau moal. Berdarah. Berdarah terus. Aduh. Kan bae. Di perjuangan mau Lah, wajib. kan, untungnya ka ieu nya euy. Amun teu nyaka Lamun teh nya ka ieu cilaka we deuleu. cekek Akang. Wih. Ayo. Ya. Alah. Darah itu bah. Dua dah. Mending ngampul lu. Pacanian si Akang waduh. Ya udah Kang. Alah, ampun aing. Watir. Iya. Jangan narian Melayu. Ala dinaga. Ayana. Satu mati. Halo, Gusti. Ade. Sia nyokot awewe. Henteu. Wah, sia modal belajar. Ya. Sia. Alah. Modar sia. Hayang nyawa aing teh deuleu murid si kombak. Alah. Wah. Ye. Wala tulungan aing ngap ditajong beuteung ala. Alah. Jeung aing oge da kaduhung jajan heula baso. Alah sila kabuah basona dicampuran daging babi. Hianat eta jelema anu make daging babi baso. Mangkaning tiba heula aing teh beuki teh dina kitu.
Kakang Narayana Yayi geningan itu darah ratang buta-buta manah-manah negara ledek itu ayah gunakan panah Kakang Semar ieu nun doa na mangga hutang pati bayar pati hutang wirang bae wirang tah eta Yayi Arjuna anu mawa aceuk teh mawa kaula teh eta Kakang Arjuna naon eta pisan anu maling teh anu bisa malih warna oh iya buta nu jangkung gede nu jabrik benar hutang pati bayar pati hutang wirang bae wirang rasakeun wah dek lompat ka mana maneh Setia Boma itu ayah Setiaki di dia ayah Adina ayah perapang para satria dulu hebat memang pinasti kersahyang tumampara Ya inggih. ieu senopati ti nagara Jenggala Manik ditemak ku Arjuna dugi ka jadi belah opat nyaeta tina hiji panah jadi opat panah ngeblesat dugi ka remuk kaayaan wujudna jadi opat nanging aya keajaiban tina opat potong ieu teh bet jadi cahaya opat rupana putih kuning abang ireng ya Ang. aya buta ngabedegak itu lami-lami opat cahaya ngawujud deui jadi bentuk kuda aya kuda opat sing jararehem kuda hideung bodas koneng peureung dulu itu senopati aing jadi kuda alah tuh sangka deuleu pati maneh sasatna geus luar deuleu geus misah ti kaula lain lumayan Raden Narayana barang ningali aya ngajungiring buta Inggih. lajeng ngagunakeun cakra udaksana ieu buta leungit tanpa leuwih hilang tanpa karana jangelek jadi mahkota kerajaan negara atuh ku Raden Narayana dipecahkan ieu mahkota Laras. istuning cekap pisan aduh Yayi aduh Raka pas pisan geuning eta pas ieu cepot lan tingali Kakang Narayana persis we Raja Agung tuh sangka dunungan dewek jadi Raja Namrud Raja Agung aya simuhun katingali ku Raden Narayana para dewa ngajajar di pangpayuna Resi Narada hei Narayana anjeun tugas mahatunggal sayakti pikeun ngarengsekeun pacogregan ayeuna dek diistrenan anjeun Kresna ngabatara karaton itu Jenggala Manik geura pake ku Andika kalayan bawa eta putri urang sakalian nyaeta dipindahkeun anjeun tina alam lelagasan ka dalam wiwitan aduh geuning itu teh cepot para dewa wungku nya aya budak gede milik deuleu dewa geus trenanana ge Dewa langsung. si horeng jang tina amal-amal anu hade nya Tina pagawean Akang segala rupi ge. aya budak jujur budak kapake budak bener-bener ilmuna budak bener-bener paniatanana teu kudu kompanye geuning eta Kudu eta geuning. geus disampakeun karaton oge deuleu Sumuhun. Mahkota. wajar ieu budak angon teh deuleu Bisa jadi Bu. satria piningit ka harti aya mah ku aing Eta Kang. kari urang na we sararea sing jadi piningit Sumuhun. alhamdulillah wa syukrulillah urang sararea euy
ngahibur warga masyarakatnya eta perpindahan tahun tina tahun 2006 karena 2007 mudah-mudahan atuh YTPI langkung jaya kapayuna Jaya. atuh cenah masyarakat sadayana di negara Indonesia umumna tikawit ais pangampih dugi ka masyarakatna mudah-mudahan kapayun mah urang sadayana teh kakungkung ku rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Permios atuh sanes teh sono pamitan sanes bosanan ti akang sapara kanca bade mapakeun Pak Asep Sae. kaitu kacang gareng nya da ka Mekah Pak Asep nama ieu Oh, subuh. da ieu mah kalangkangna Pak Asep hei tuning da teu malan tak kitu rupina kembang tinetik Sinbaran Sari tutup lawang si kotaka.